kemana deh dan datang geus jam 8 karena lamun jam setengah 10 wae ayo mah kajeun balik deui saream teuing kudu ngaronda sarangan mah. Astagfirullahaladzim. Ruas wae maneh teh. Iya tuh tong adat kitu. Yo jantung urang teh ngan hiji. Cadangan anak kumaha lamun pegat cenah teh. Atuh wok mangap. Keneh lah. Ih wok tong ngambek atuh kayak kakasepna leungit. Ih, aing ganeng-ganeng rujit ngadengena. Hampura wok, urang datangna telat euy. Maneh tos di mana tuh? Tadi tos di piwarang heula ku si Mama. Geus tulah hayu kitu mah. Wok, hampura euy, urang kamari ngalabuhan nu maneh. Ting lah. Ih, wok tong kitu atuh, kapan didahar lagi jeung maneh? Heuh sih ai kadinya nama, tapi kan maneh geus dibari duit ku urang jang meuli rujakeunana. Nah, tuh ngalabuhan urang. Ih, pan wok meh gratis jeung duit nu maneh ameh awet. Atuh mana dieu duit urang? Wah, kan geus beak. Beak pake naon ai maneh? Tadi meuli beas. Geus bae lah pake meuli beas mah. Patong dibelikeun nu sarane we urang mah. Nyantu atuh wok. Lah cong riling yuk. Atuh ayo. Penting manten bagi dua we nya. Urang ka belah kidul ke maneh ka belah kaler. Atuh yuk gaskeun lah. Yuk. Maneh senterna mana eta? Lama tuh kasih make senter da beungeut urang mah geus bercahaya. Kehead. Ngalamun wae tuh betul. Ngalamun naon atuh mang? Ngalamun dia henteu. Lah, ganeng tadi kurang ditu karena pemaneh keur ngalamun. Mikiran naon? Mikiran kahirupan mah. Emang kunaon gitu? Hirup teh asa kieu teuing. Nya kumaha kieu teh? Mun ngarah dicaritakeun mah peurih we pokona mamang. Keur mah urang mah hirupna sorangan. Sabatang kara ieu mah teu boga, ieu mah gara-gara dikreuk guru-guru acan. Terus kumaha? Abi karesep ka hiji istri mah. Ngan hanjakal teh diizinan ku kolotna. Mah resep-resep kasar gitu. Kan yang lilis mah. Oh, nang lilis budakna si Juragan Dadang. Nya Atuh sing nalipak maneh atuh maneh teh. Kos eueuh awe sajan wae. Keur mah si Juragan Dadang mah kitu. Dia sagala teh diukur teh ku dunia we jeung dunia si eta mah. Tapi da Sep, aya urusan cinta mah tong hariwang, kita mah teu bisa diukur ku materi, Sep. Kudu sing sumangat Asep ngudag cinta lilis teh. Da amus nepi kana jodohna mah ya Sep masing kahalangan ku jakuna gunung jeung luasna samudra ke lamun Asep jeung lilis jodohna pasti ngajodoh ieu. nya oge bener memang. Nya mata ge tong hariwang lamun geus jodohna mah da pasti ngajodoh ieu. Nya kitu mah. Nya atuh da Sep da pangeran mah sagalana atuh. Lamun pangeran geus nangtukeun yen lilis teh jodohna Asep pasti jadi ieu moal kasaha deui. Nu setuju Asep berak ka jero berasare isuk bisa katinggalan ngaluluh taneuh. Mamang merek nguring heula ieu teh. Lah atuh gawe pisan mah lembur di kurilingan. Iya, paran mamang teh keur ngaronda ieu teh. Oh, bagian Mang Ewok cenah teh. Coba kudu ngaronda jeung si Tata deui si Botlong. Si Tata. Heeh, anjing lah. Nu satunya rek nguring heula yeuh. Mana teh sok mah? Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kak, aman Kak? Gak usah tuh lah, ayo aman mah. Kunaon mana cicing wae ngomong atuh. Laparnya. Segera. Dasar si botlok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Hampura, orang tuh bisa nulikeun ngaronda. Awak kasih teu ngaronda kieu. Mana di mana Kak? Di imah, Om. Lah, gane. Ih, aslina, Om. Terus ayo nu jeung urang di pos ronda saya. Ya buka tuh bisa lah orang yang kendala obat. Tak. Cantik lo sore dia. Ihar nyanya tuh mau lagi kirim mun teh turun di dia mah. Oh, sep. Cantik. Sok. Oh, Neng, bager, gelis. Sami-sami. Ya, hati-hatinya. Dadah, Neng. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya abi tos sisi jalan caket Mang Kebul. Uhun, antosan sakedap, kadinya. Muhun enggakeun nya da panas. Uhun, kadinya. Muhun
Nuhun atuh aya kitu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Neng, Mangga. ujung atosan saha Neng? Isa we kepo. Isin Neng, piragi naros. Buka lah. Rasa kita tuh Neng. Ini we atuh. Nanti satu Neng ya gitu mah. Abi udah teras mangkat. Jung we. Siap nyelami. Kami kumaha tuh, apa aja terus ke dia. Dan cepat. Biasa. Biasa. Ayo. Alhamdulillah akhirna dugi oge. Abi mah bare langsung istirahat we nya. Ya sok. Kade koperna sana ya. Nuhun Mandi atuh mana teh nikah sep. Yang ke awewe. Jarang mandi juga sih. Iya wae mana masa. Tata. Paruhnya kalem. Sabun mau sabun, masak kuntu. Masak kuntu atuh. Terus acan gitu iya tinggal di pomade-nya tang kaca tah kayak kaca tuh Halo, assalamualaikum Kang. Naon? Waalaikumsalam. Biasa ka bumi tuh Kang? Bade naonnya? Ya bisnis ini teh. Nah, atuh siap Pak ya bisnis mah. Ya tuh di atasnya. Oke lah, enak abi OTW ka dinya nya. Ya atas satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Bantu pernah di mana ya? Iyalah. Wah, nya. Dahar. Mana wo? Udah jelas apa dong? Bensin uci oh. Bensin uci. Assalamualaikum. Oh. Oh. Assalamualaikum. Kang. Waalaikumsalam. Ya atasan. Hujan tuh.
Iya, panan Kang demi bisnis atuh. Oh, ya sok. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisnis naon di teh Kang Jadi kieu nya Kang. Pan sakedap di teh bade aya pemilihan lurah. Nya. Tah maksud abdi teh bade nyalonkeun. Kinten-kintena Kang Ewo kersa teu mantosan abi. Oh, jadi Kang June teh bari nyalonkeun lurah. Mohon. Abi jadi tim suksesna. Tah nya kitu maksud teh. Kumaha kersa teu? Gampang atuh hari kitu mah. Nah, syukur atuh pami Kang Ewo kersa mah. Nya akang ge engke pami janten mah bonus-bonus wae mah panginten rada merhatoskeun ka Kang Ewo kana jasa-jasa Kang Ewo. Tapi da Kang aya abi mah teu ngarepkeun ka harituna geuning. Nu penting mah ke di mana Akang jadinya. Akang ngetompo ka rakyat leutik, pokona mah sing jujur sing amanah we eta kutong siga batur. Memang kumaha kitu Kang? Nyawe atuh ari keur can jadi mending ngemis-ngemis minta surah rakyat duluan geus jadi, surah rakyat teu didenge. Insyaallah Kang ieu mah abi nya pami isukan cios janten lurah. Nah, abi bakal mentingkeun kepentingan rakyat tibatan kepentingan abi. Oh, untuk saya lah aya kitu mah. Oh. Keun lah ke abi ngajak si Tata atunya mi abi aya batur. Tah nya tuh saya aya kitu mah. Tuh, bi ka nyamper kelas tanya. Oh, no. Kela antasan. Naon deui atuh? Ya, iya mah kangge rokok-rokok lah. Ih, dat henteu aya ageung mah ngan atur lumayan we kangge rokok. Paksa wae. Menyangan hiji Kang panduan jeung si Tata itu teh. Ih, ai tadi teu kedah. Iya tuh. Da maksa wae tah kitu atuh. Ya, Kang ya, Sam. terima kasih nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, astagfirullah. Si Asep can dianteran euy. Mumun. Kak, Dia sakedap. mohon kelantosan. Pengawadahankeun sangu nya kana boboko. Kantonan sareng rencangna, sareng caina, mamisna oge nya ngihila. Kanggo saha? Kanggo si Asep. Si Asep teh saha? Ih, pada mal apaan? Oh, mohon atuh kelantosan sakedap. Mohon sok. Iya, tos A. Nah, nya tuh terus gitu we yuk. Sareng mumun pada serang. Mohon hayu. Yuk. Aya Kang Juned. Naon Kang sinantenan ka dieu? Ih, pan akang teh bade nganteran sangu Kang Asep. Da sicina teu aya. Oh, emang nuju ka mana Kang? Karesa nuju ka Tasik ka Punbiang ici teh. Dah nya, ieu tepangkeun rai akang nu pangalirna Mumun. Oh, jadi nami neng ieu teh Mumun. Nya. Oke. Nah, haji gantos terang kitu. Ikan tadi pendakang basa bade angkat. Oh, manawi teh kantos hendak di mana sareng Mumun? Oh, iya Sep, datang lah tuh. Yuh.
Yang jedes gitu atuh mun. Ya atuh Kang Asep anu ganteng si garantang. Aduh, hampura ya Sep. Sama ada mumun teh, teh nama banjir tah. Mun Kang, yos teu naon. Hayu atuh acung uih bisa kaburu hujan tuh. Ya, nah. Ya Sep, Kang ti payun. Wayahna ke bokoma siapa we payun bumi. Mun Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Cepet eta mah batu. Mana mah teuing urang ditinggalkeun serangan penting di pos mana mah. Oh atuh mangap da. Urang teh nariut geus teu kuat. Maaf, penting mah anu merupakeun manes eta di pos ronda euy. Wah, manya wok. Sing demi nage urang mah. Atuh terus mana kumaha wok? Jadi kieu carita nama. Pas penting mana balik ke lain balik eta naon teh? Tas nguriling. Emang balik, orang balik di kapos. Aya emang maneh di pos ronda, tapi di ngobrol jeung urang tengah jawab apakah nggut-nggutan we unggul. Alilan maneh nelepon. Saat begitu beres nelepon, urang ditelepon deui, udah berubah jadi tuyul. Wah, nu bener, Wok. Bener urang mah, pera aku enggak bohong atuh. Aya tulis maneh kumaha atuh, Wok? Ya kabur da sieun. Sugan teh nu bewokan mah teu borangan. Sarua urang jeung jelema sejen buah kasieun atuh. Bagus yuk lah, udah pasangkeun deui lah, mitere rapi ya. Tere ngopinya? Heeh. Di warung Boaco lah ngopi nama. Siap, Wok, kayak gitu malah. Hei, Naraon yang ada gambar ieu teh? kur masang-masangkeun gambar yo. Mana cik nempo? Tah. Oh nya Kang Junet nyalonkeun urah. Heeh, tak ada maneh ke pilita nomor 2 heeh, tong poho. Aya ingeunan eueuh. Tuh si eta mah kanu kitu wae. Heeh. Yeuh ai milih pamimpin tong nempo duitna, tempo komitmen jeung integritasna ke masyarakat. Parah. Ya tuh Wok, aya mah urang anti mane-mane politik lah. Gitu. Tapi dah Wok euy, piraku aya nu mere teu nampanan mah. Sugan hoo maneh maman. Butuh atuh urang eta dari tampanan mah da jang sapopoe. Lah kumaha ek maman we eta mah lah. Batu, urang balik lah. Ade lempangna tong di sisi. Atuh lembang ka tengah mah payah tuh urang eta barak mobil. Nya kasih si atuh mobil maneh teh teu mikir. Atuh. Sisi gawir. Ih, seru wae atuh aing teh ngusulkeun ka jurang. Ih, bawa jeung maneh mah. Wala rasa balik aing. Mantap. Lis, gerak mau mulai Lis. Udah bager Lis tinggal gerak mam. Bade kong nyalakeun wae tau ku bapak. Aing atuh. Tos atuh Lis tong sok mikiran itu penting. Pasti mikiran si Asepnya. Masuk bohong ke bapak Lis. Ya, nangan sih mikiran si Asep. Kalau sebuah laki sajain wae,
Si Asep mau bakal nana. Si Asep mah jalma susah, teu bukan naon. Eueuh kalau bakal nana si Asep malis. Cik atuh mikir. Terus keluar ah. Alhamdulillah teka rasa geus adan asar deui. Kira-kira Neng Lilis nuju naon nya wayah kieu?